Tong ngomong antep we tong paduli kamera. Bener. Cunar ya cunar. Bener sembung. Oke. Kan sembung. Nah, lagi ngukir nggak ringan-ringan model ngeduk. Terus model nah kan ieu teh Heeh. ngeduk ieu kan ibarat teh. Kita tahu nyisitan naga gini kan aya naga sisitna teh posisi. Sisitna. Heeh, hega sisitna teh sok aya nu darekok jero. Tangeunna ku cunar, ai ku pesoma kan ngagara tungkul. Ari pacul panti naon teh? Nah, ieu kadukul pergi nyencokran. Sarangka. Heeh. Orang syukur-syukur tata sih di tagut badag. Nah, di kitu. Tang rapihan mah ku ieu. Di kieu nya eta geus sanga dukulnya. Tadi kieu. Urang mau justru teu kataekan ku pesaraut mah. Kan pokona mah rek main nya nu kieu ulah ieu nu nyurung, ieu nu main mun kitu wokna gitu. Tah jadi ieu we kitu tuh. Urang masih keneh. Tuna dihandap ku tata nu badag teh geuning. Nu sagede sugu sakieu. Ieu we langsung. Bisa gitu. Nah, sebenarnya mah dina bedog mah ada alat mah bebasnya bisa nyieun, bisa custom, bisa kunaon wae kan. Nu inti nama meureunnan teknik model nyieuna gitu. Model dina tutup luhur. Teh hayang pantes mah ieu jeung ieu teh sing sarua. Mana? Lebar ieu tah, lebar ieu jeung lebar ieu teh sing sarua. Jadi nyieun teh kotak we heula. Kan sok aya nu menyon, mencos kan geuleuh atawa talamun neundeun tutup teh usahakeun ulah tungkul ka handap. Geuleuh bentukna jadi. Iya emang geuleuh. Minimal rata apa? Urang sok nyekon. Nangah meusan. Nyekon urang masuk nyekon. Nangah mah kopak rawing sih. Minimalna rata sok aya gina tarungkul geuleuh teh teh. Gitu. Patokan hareup sakieu yang pantes mah 2 ramo. Gagang di tong teu nyeduh. Ieu mah teh. Oh, kira. Lempeng. Teu juar lah. Mana Johan? Enak mah Johar 2,5 juta sakibik kemarin nanyakeun. Heura mah ubah mang banjir sanggeus datang sono keling urang baranya sono keling. Anyis teh Johar wong ngiles. Johar teh nu aya teh di Garut na grup teh 2,5 juta mah. Kan pada teu-teukaneun mending bentukna teh pikusena. Tapi halus ieu na. Halus. Nah, di palakian deui we yang warna. Urang teh make jati di lumur ge. Iya teh. Jati bahadir. Dina online mah rupa-rupa saya hayang anu nepi ka. Urang tara didenge urang mah. Urang mah keur sakieu urang can teh fokus kana model ieu. Bisi menta model ieu ka urang, model lain ka batur. Sampai da ieu dina online kan leuheungna teh upahna rada urang sabaraha tanggal jual sedikit teh. Eta teh ukiran 550. 550 sakitu. 30 cm. Nu polos, nu 30 cm mah 400. Tapi da urang mah garansi. Ya naon asarna mah masing ibaratna geus di ditu asal pemakaian wajarnya maksud wajar teh ulah sembelih didagor-dagor kana tulang terus sarangkana katincak eta mah teu wajarnya mun aya polok nih guys. Buatan Akang Lukman. Mah jarau ngadan. Yo aya. Malaysia mah teu kakirim aing kamari Teu jadi. Ada nu daekeun ngirim. GN teh tiki aya cenah ISS jeung Amarek. Pedek. Pedek di mana eueuh di urang? Ke Bandung. Make pedek paling. Pos mah. Ih, momen geus ditanya ge bedog eta. Cenah sok we ngan tanggung resiko, cek masuk we cenah market mah kan bisi beunang di naon? Bea cukaina di bandara cenah. Barang hangus disita anjing. Coba aku udah malikeun duit barang disita. Lamun modal nomor hae da full tanduk we coba bajana bohlar ka ditu modal. Sono keling ya. Johar itu. Tah ieu teh badan kayu. Tah. Ieu. Di lembur mah Johar teh teu teurak suku ge. Yang boga sagelempeng. Kan Ari Johar masih sih teh kieu mah tah anu ieu mah baru. Mantak dikikit teh mere daya motifnya. Nya. Kalilaan mah Johar mah masih geus jadi sarangke ngahideungan sorangan. Ku panas. Kaminya kan we hideung. Cenah leungeun we kacabang. Mun hayang harideung mah mun hayang ngareuna bekas bangunan luhur. Terus harideung siga tanuk ngan eta ge geus maju ek siga hideung. Pejet sugu mesin ge ngebul teh. Nya tanu kana hapurna nu eta sok aya nu barodasan tanu kitu tuh asnu mah. Eta sarua jeung temok acian gitu teu asna teh. Da kana pes ukir ge trek cenah keur ngukir teh lempengan nu hapurna mah.
Masjid deket itu. Penikmat masjid anyar. Hanya Anyar. Obat yang masjid sekampung kilo. bagus sarole berarti. Tangguh iya deh. Lu geus janau. Nah, ya nama usumna gitu. Hiji 2 kilo 4 5. Siapa sok dilem tara bisa merosot. Oh, sok. Lem nama paling beren. Iya. Letik teh teh heula geuning. Kena corong nu letik teh. Tah, make. Ari saya mah moal yakin mah locok. Hari ieu fungsi nu di dieu ameh teu meral, da tanukna hirup. Tah lamun ieu kan sok aya model ibaratna mun kaina rada basi masuk peotan kayak gitu tah. Jadi karancing we Kadang cicing. ieu ti kai teh selapkeun. Ya jangan anu kamari mah tak aing nyeun video. Oh, anu nyabut bedog di kieu aya sarangka koi. Anu dicabut di kieu cek urang acara mencabut golok. Ada teh aing karunyakan nu pemula nyekel di dieu. Kan ekodian mah tara disimpan bacan, kaina arba meureun nyokrahna teh teh rapet di dieu. Keunana leungeun kan. Aing metot teh anu semi dipikirkeun da metot di kan jadi hareup kan kuduna aing metot bedog mah nuturkeun punukna ge nya. Jadi aman. Beunah. Popat. Rawing. Ngilu nya. Beda masing ibaratna seket-seket suluh ga ini kesetkeun mah gerak awat nu iris kertas gitu. Sapi tapi saya main selut-selutna Maksudna tungtungna nu ka dieu sok dipake. yang Nu teh lain tanu sakit ya lah. nu sagudang dibeli kantong sapi. Balanya bahan mah gampang ya, kuning, ganteng. Nama muning heula urang teh butuh teh kayak tilu. Kesenang tilu. Tilu. Paling meuli opat si kieu. Opat bedogeun we. Empat bedog. Saya mun aya nu ditek-tekan mah teh kieu mantap urang tiap aya nu pesan tara ngawanikeun model kan beli ti dagangan tara nya siap. Kadang aya kadang eueuh nu geus ditek-tek kieu mah. Urang mah mung ditek-tek mah yang sagelempang kudu. Iya. Ajeun teh yang dicolok ibaratna teh tayeu kan nya sakieu. Ieu sakumaha teh. Sakieu palingnya. Sakieu ya. Yang Sampai ke sarangka dieu. mana? Sakieu paling tah. Urang butuh saya soalnya bedog lemur bahkan sakit nepi ka dieu ge kapake keneh. Nya sakieu. Kan dipake ku sabeula sakieu. Heeh. Jadi kieu urang detek eta. Nah, lamun kan aya daerah eta mah bedog aripisnya kos Bojong Malang. Heeh. Meulina anu dua tunjang, anu seger di radio tah, anu seger di bitis aya. Heeh. Hiji tanduk teh nepi ka 2 kilo, 1 8 on eta mah. Jadi satanduk teh bisa 2 gagang nu normal ge. Lamun Bojong Malang mah dibelah Di deh. bola. Jadi 3 sa hiji tanduk teh bisa 3 Urang gagang hiji paling tanduk. dua sih. Kan anu luhurna mah kan badag mah anu nya nu kadiana kan anu Heeh. nu kadiana mah normal gagang Heeh. kieu. Ka kadiana kan 2 tunjang isina teh tanduk kadiana normal kieu. Heeh. Kan kadiana mah lebar jeung badag da sagede bitis teh. Heeh. Sakieu isina teh tah. Panjang kan 2 tunjang. Tanu ieu dibelah 2 gitu. Tak kamari ieu nu panjang sakieu ya. Tante nyeun bedog teh sakieu. Simpai teh ti dieu penuh tak paneutekan da sakieu nya sana teh. Nya. Berarti nanti simpai. Berarti teh Padahal masih simpang yang meuli anu kopong di iya nu aya urang mah sakieu. singan pada aya nu kopong mah jadi bisa sakeureuh teh mah bisa jadi 5 7 Saru wae ieu mah. Menang teh. kan lamun anu galing kieu mah hiji paling ge mau benang disebet mah. Oh, hese sagapung. Tah lamun nu lecir tah lecir tah kawas ieu lecir benang eta mah. Jadi ngalina dina serat. Tamun aya gerat ge geus moal bener. Kan eta mah kana simpai teh aya di lemur beres telan urang ngeri. Lain cerita ceuk teh urang ge mikir heula. Arifis ya. Aya di dia mah kudu marlenung kana ieu tah. Nah, Nya bareng ngeuweul. Dua jadi hiji meureun lah bakalana di nu ngungkun ipis mah. Kan dibudutkeun teh nongong kuya Dia mah halus teuing mah. Di lemur urang mah. Ada harganya, orang kudu ngitung harga bener. Kadang cek majikan mah. Teu ka hitung cenah simpai mah teu ka hitung. Hitung jadi urang kana bedog sabaraha bulan. Karek 4 bulan kana bedog teh benerna teh. Serius. 4 bulan. Tak enak itu masih masa promo urang teh. Geus gampang ya si Mang mah tinggal ngingung. Kerja ulah sampaikan barudak teh cicing tanpa penghasilan. Hiji urang mah eta intina. Soalnya kekuatan ekonomi paling utama cenah. Iya punya. Nikmat paling utama mah bisa dahar cenah. Bisa dahar teh hasil usaha. Mana benang kujah ampe cenah beas mah. Karena Kada kerja
jam ya kudu usik ceking. Iya. Dia abdi ge sabarna memang tinggal teh di dieu aya di dieu mah kendalana teh lain masalah eta aya barudak sih nya skill mah raus lah. Ya. Anu jadi masalah teh di dieu mah barudak teh teu bisa hese dikumpulkeun di satempat. Jadi mun nitah ge abdi teh kieu mah ini ka imah ka pamarangianana, Heeh. tah bahana, tah goleranana, tah kaina, ya modelna. Heeh. Geus. Ari buruh marangi taku kai sabaraha pasaran di dieu? Di dieu mah tari. Sabaraha? Di dieu mah mun pul kayu teh 100. Heeh. Eta teh lain harang kieu karak Bodas, menang rok. sarua. Lamun pul tanduk pul tanduk ya 27 28 Itu teh bahan ti manehna nya tanduk curang mah. kabeh. Lamun bahan ti maneh Armungun. teu deke. Heeh. Jadi nu ngaran muruhkeun teh di dieu mah tanpa barang tanpa jadi monek nyen pul kayu 100.000 ka mang teh urang teh kai mawa, goleran mawa, simpai mawa. Nggak saya teh 100 manehna tadi bersih. Lamun pul tanduk yang 27 28 150, lamun pul tanduk ukiran 250. Beres tari mana naon? Nganu 250 mah sok mereka dural. Di duralan. Lamun tanpa dura Dural paling nggak selisih paling nggak dikurangan 10.000. 200 ya buruhna nya 200 250. 240, 230 kumaha jelmana dengan mun di duralan 25 gitu. Tapi ngejual bedog nya bedog ka titi sabaraha bedog. Nah, gitu mantak ayeuna ngan pedah meureun gitu dina hasil tapi danya lah beda lah gitunya ada ngaranna ge meureunnan nya mencek orang dia bedog online nyebutna teh nya kan aya bedog kodi bedog online kan dia mah gitu. Memang gitu. Da sebenarnya mah dihitung-hitung lamun nyeun sorangan memang leuheung kan lamun muruhkeun mah da bati paling sabaraha sih itu 100.000 paling kununguan di lapayung. Mantak ayeuna mah difokuskeun pesenan. Pesenanna posisina kan parat cair. Aya aturan parat memeh parat kayak geus DP, geus naon gitu. Tah urang susah ka dinya ayeuna mah. Teu ngaleungit sih kemarin ge omset tina YouTube bungkul ge aya 12 mah meunang. 12 juta. Heeh, anu bersih mah biasa paling goceng pati mah merendah modal apal ieu merendah. Nya Jadi urang marangi nya sapoe biak udut teh 2 bungkus sampai saputing teh. Urang marangi teh cek majikan. Deus kok udut ganti bakok cek. Urang ngagubur udut mah lamun model keur nyen ukiran. Gitu. Anjing eta mah euy. Panjungan dari parat tersebut. Can pahang. Tadi mah ditanya orang di rumah nya keur ngalariung sararea. Ngaleutik kan cenah cek majikan. Atuh da ceukeng teh beurang ieu teh dicarekan masyarakat datang ka imah carekan pamajikan. Oh kok cenah rek gawe ka saung tapi cenah kalah udun nyawa penyebutan aing saung teh ceukeng teh. Lagi no nyumput. Kalau bagi berarti ka saungnya ini. Berang-berang di buruan teh. Oh kok cenah gawe tapi ngalungkeun peso cenah. Ieu teh cenah datang ka imah. Aya bos hiji deui nyerekan ceking tadi teh gungkul. Asal gua kita urang emang ada kadang sok mawa panah tuh balolong teh aing jelbet. Lah ai keur mah aing ngukir mah sistemna teh kumaha buhan semi seniman Seniman teh ya keur mung. jadi aya mood gitu tah. Cek urang emang kajian teh di mah biasa kudu nganggeuskeun duit teu boga itulah. Emang sana keur teu purun anjir keur eueuh mood aya kajian besar ya heula. Urang bedog kadang sabulan teh jadi. Nah, cenah dipaksakeun teh Kang sok maringkal ceking teh. Ya atuh sok kiranya aya ngan ukiran anu bangga gitu nya. Aya urang teh kan aya rumah tangga mah aya kertasnya aya keur naon. Nya. Urang mah sok kajian mau beli kalau urang nya niiskeun otak. Soalna mun dipaksakeun pecet kalau hancur bahan. Coba leungeun rarabet Gitu. Ukir teh gerbos deui anjing. Eta hungkul ari dina kumaha nya aya dina ukar-ukir mah jadi lah merendah dihitung-hitung di seniman nya gitu ada nya ayeuna sok disebut seniman kumaha tanduk siga kieu teu pugu bentuknya bisa jadi wayang jadi naon tanduk siga kieu bisa jadi saraka berarti kan orang ketika ningali barang teh teng siapa nya ieu pibentukeun anu berarti kan kayak seniman kan gitu sistemnya nya ayeuna model nempat tunggul seniman mah lain tunggul ka temponan teh patung jelema keur diuk gitu teh meureun urang teh jauh beda kitu sih mun pedah meureun aya Empon kieu we aya cek urang mah pi bedogeun pepesaeun aya lain mah di kilo tah kitu nya gitu
ayo nu bisnis mah kilo mah urang mah kan dihitung oh ya terus yang anu bisa berhijieun bedog. Gitu ke mekprekeunana ieu teh kanalna ke sabaraha mili. Gitu. Kan lamun mekrek dia mah bisa sih bisa eta ge peso menangin dia ngeprekan sorangan. Ngan aing mah lila euy mending murukeun ka Urang mah kamari ngajaran rada ngeunah teh nyen parareso ipis mah. We halu-halu motor lumayan. Keur sembelihan mah. Heeh. 4 mili kanalna. Nya. Awet teh mah ya. Sikeutna. Da halu-halu motor geus hampir sarojeng lahar mah. Tah kana urang teh kamari kan yang manual pakainya cagan ieu. Cagan ge gesek seeutik. Henteu rompang sikeutna anger halus sih kayaknya. Halus. Henteu meleot. Tah bedog ieu ya. Legend namanya. Can diasah ieu. Ieu teh kamari tulang domba 2. Eta teh Heeh, ieu teh padahal mah diasah teh ku gurina terus tara pernah ku batu. Cek batur mah cenah mau diasah ku mesin mentak butut melot. Nah, itu nyai reges ke mah wajar sarojeng ditakolkeun kana tembok anya. Aku tulang mukieuna tah pletu kana huluna. Atuh. Oh, nu legend mah bedog nu itu nu pangheulana diajar tina sagede kieu anjing geus tinggal kayo. Atuh ngapoe pletu kana tanduk anjing pletu ngapoe. Nah, urang luhur tina chopper anu teh jalannya chopper bari nang batur. ya ada bisnis mah masa. Ieu da urangnya sabarna mun eta mah geus hayang usaha teh geus hayang da. Mawa itu najok teh dua nanti ada chopper teh nanti. Sayang ieu urangnya mah tapi da meureunan kumaha nya. Is milikna kudu jadi maker aing anehna teh menyediakeun barang jadi teh sapayu sia teh. Oh, ting kumaha? Aya sewe bener nu kokobraan eta geus berkah di posting nu nawar. Pas tawarkeun anu disangkana teh kamahalan tapi lamun manehana nyieun teuing meureun aing nyieunna posisina kepuasan manehana nya custom kan mada. Cenah bentukna mirih yang sakieu ieu na hayang panjangna teh ting kitu meureun ti dinya. Ting milikna urang di dinya meureun dina nyieunnan pesenan ting kumaha sih misalnya teh. Nyen pacul kitu urang ge. Babari ieu tinggal geprek bingkangkeun ieu na. Urang mah itu sadia alasan sadia naon teh sekalian aya model nyieun hayang full tang. Nya. Areuna yang kan las sebenarnya mah lain butuh las karbitna, butuh yang blender nah kan eta teh meuli saset jeung las karbit. Jadi neuteunya. tinggal dipola Dipo, tang ngabentuk ieu na nu bangan. dipo kuburina mah anjing morotna banget ro. Areuna Kuburina kieu ya di double we. habis double 7. 7 loh. Tah. Bisa gede channel. Aya genep 7 teh, antara genep 7. Di dieu mah aya belimbah mang kumaha gedena mun saluhureun ieu 65.000 7 sikit teh. Lamun anu kumaha gede-gedena lah, ya teh mawana teh ti Balaraja teh. Nya. Limbah pabrik kan aya mesin pabrik mah sagede kitu teh geus temen geus mentok. Aya urang mah da nepi ka elemen. Geus sedikit teh kapake keneh. Eta geus kerak beak balangkeun. Heung bisa eta urang can bisa ngelas teh. Kan yang diajar aya mesin las mah. Las karbit, Listrik. listrik. Listrik aya. Listrik ngababari. Mun karbit mah ya oksidasi, terus karburasi, jeung netral. Lamun oksidasi mah jang motong. Sorana teh gitu. Angin nu digedean, karbit sedeng. Nya karbit LPG gitu. Ngan lamun jang ngelas mah kudu teu bisa ku LPG kudu karbit. Eta mah itu setengah-setengah. Jadi gas 50%, karbit 50%, karak rapet. Lamun karburasi, karbit lobaan. Eta mah jang ngalotokeun cet. Anda ngelas mah cet loba tah. Sinuna teh nu gludag gitu. Eta mah jang eta. Tapi urang kadang mun buntut yang manjangan ada kan cenah buntutna yang dipanjangan ku eta. Urang mah ayeuna aya nu menta tah. Miripkeun bedog kieu nya bedog buhun ieu. Yang pulteng tadi diakalan urang. Buntutna biasa kan. Coak heula dikelas. Coak heula. Pulteng kan juga tadi mah. Akalan gitu. Nyen pultang mah mana ukiran kieu nyen gagang kieu we nya. Belah 2. Gitu aku mah. Yang rapih mah ka tukang eta ngen ka tukang. Naon gaji? Mun urang teu boga sebelah 2. Palkeun Justru pultang mah urang nyanyian deh. Pilkeun ieu 2 ieu kieu. 2 kieu. Lapan enggak lem kayu kieu ya. Lem kayu mah tinggal nyaian kan. Heeh. Di rapih heula kieu ya. Diamblas heula seperti itu. Untuk dia nyen gagang gitu nya. Nyen gagang. Kira-kira eta karena caikeun kan caroplok kan kayu mah.
Gitu. Aya abis sok kadang didadak ya saya bilahan ya bilang saya Iya. token keling naik ke langsung Iya. kan eta hungkul bangana teh aya pultang teh mada buatan pandai mah teu plet Nya eta. sok aya mada anjing malah yang anger di tamal lem setil nah Urang ge kok amplas kieu nya diamparkeun paling di buruan keramik. Keramik. Iya. bener Bisa sampang ieu mah. dai model di pabriknya make miling jadi rata aku miling mah plet dah di BGG anger aya leungeunna gerubugan mah da menyon di BGG Paling itu make tatakan kieu ning handap di kitu nah didorong. kecuali kitu di asal-asalon mah teken deui Gitu enggak make kai ya tah. tapi da loba nu alhamdulillah nu nonton YouTube urang loba nu non tah bieu we si eta naon teh yang kupak rawing ya diajar ti nol asli mah ti nol wah mau komen eta. lain nu kupak rawing nya ti nol diajarnya geus sabaraha bulan ngikuti urang teh nya hampir sabaraha bulan lah ya 6 bulanan Bisa. bisa lo nyen kupak rawing cenah tiap eta Kang cenah udah jadi gini gitu kurang geuna cenah teh model si non teh ieu kan kita patokan nu kieu mah kan sepanjang simut pentingna 2 ramo lamun teh 2 ramo kan pasti kan 2 ramo teh bedog standarnya da aya kumaha bedog ngaletik kan berarti kagak ngaletikan tang hitungkeun pamatuk ieu mun hayang ciri pantas da panjang teh ieu geuleuh ponok geuleuh geuningan sautet ge sok aya nu geuleuh geuningan pokona patokan mah ningali ti dieu we pangtungtungna tarang ningalina ka dinya Kang cenah jadi kamari teh alhamdulillah Kang iya cenah laku 250.000 cenah oh heuh coba tadi poles teh naon di natural ge lah da urang mah di natural teh mah herang jadi posisina teh lamun eknya natural herang mah kieu mah jadi alus moal ka ciri kan aya model langsung kieu dipoles mah nyarangsang teh model kieu langsung dipoles nyarangsang si langsung teh kalah jadi budug geuleuh lamun hayang alus mah di alteko heula kabeh sakurilingna terus beakeun altekona jadi pori-porina rata tah jadi pas dipoles teh si kayu teh motif kayu tapi herang moal anu nyarangsang moal anu da pori-porina rata geuningan dalam trikna lamun eknya naturalan gitu jadi siga anu kesana teh bedog nu geus dicabakan lila geuningan sok medok paling nya teh cara tilau nu katana gitu tadi dop gitu irit irit aja meuli sadus teh geuning urang teh loba payu we ka ieu mah nu menta wes lem cenah tuh mangga cek ari urang mah meuli dusan teh pernah kalah boros teh ku budak pake ngelemang ngawon nyen mobilan anjing coba geuningan make teh urang sakahayang we great ari hiji mah aduh aing udah mahir urang minit ke warung urang mah soalna jauh kan kalau kasih urang mah meuli teh sadus lem eta tah lem setil geuning setil 5 da hiji teh sa sete jadi 5 gagang teh urang teh nu jahat mah pake dura mah duaeun pasti soalna eta ge bari dipin baheula mah emang tara dipin kan nama maksakeun dipin ya mahal teh sabaraha tah kamari teh nu 3 mili teh 23.000 teh kan sabaraha senti nya 30 senti di toko dina Shopee oh di urang mah meulina mun di Tasik mah aya meureun di pada aman sih kan teh jangan ieu gini pergi ngelas kuningan anu 3 mili ya ieu 2 mili detik teuing teh ge teh jangkeling eta sarangka jangkeling sarangka jadi lumayan we lah aya mah tara kapake pisan ya mah geus ladung lamun nu buleut mareman tuh kikir gede ge butuh mang nu gede sedek ieu ge mun baheula mah kikir gede teh jangan jadikeun sarangka ngalemeskeun urang meuli nu eta geuning nu geus saset nu juga parut meuli teh oh aya juga parut aya boga eta mah opat siki asana teh jang kayu teh jeung kayu lamun paranti eta geuning pas lamun kikir beusi mah eta teh jangan ieu jangan jadi memeh dikerok teh kikir beusi heula mah jadi model anu natanduk teh kata dicabak teh moal kerjul ningali panting rok tadi can katalar tong tinggal pencoskeun anjing
Eta geus sabaraha kali potong gagang ngarenyon lah. Payah we. Dan ke kuno kieu dan nya Eta kikir ieu tah. segitiganya. Ieu teh di gurina sahuntu nepi ka nepung. Terus di sisina ngan lamun nya nu kieu tong disipu. Nya, tara urang Sok kalah jadi meloy geus sayana. Disipu pabrikan ya kan. kana tanuk ge teureuk dan kitu. Ya, pokoknya mah eta mah panas ces. Hanet-hanet ces kana bari ngagurina teh da pasti panas aya ditegelkeun terus mah gitu. Ya, kan lamun disipu masuk kalah jadi butut sih teh kunaon aya. Ah sebut mitos da meureun teuing HRC-ana na meureun sigana mah sipuhan tieun. Lamun kikir kieu mah meulina ulah nu murah. Nah, cap singa lah, kelas cap mata gitu. Anjing nu murah mah pake sabaraha. Tah pake sahuntu bedog ngasah nu kieu teh sahuntu kieu teh. Sabeula anjing geus pindah deui. Mata tuluy teh dijieun eta we dijieun sosogok. Tah ieu ge teh nabor. Aya mata ieu. Eta tina nu kieu. Iya. Sok we kali. Kikir teh. Yang obeng tadi mesin. Lain kikir. Jadi sebenarnya di Marang mah nepi ka bor-bor ge bisa ieu ai meuli tuh da aya teh naci segede kieu teh seurang 50.000 60. Age diugetkeun teh potong anjing. Urang paling nyeri hate. Nu badag teh meuli tina eta na merekna teh. Lah Fujiyama. Kan ai abi ge Potong dia lagi. ngayaan sih masa naci ge abi mah bangsa bor kitu mah jang kana durang. Nya. Ai kayu tanduk anu kieu. Tah baheula mah ieu bor urang mah namanya itu. Penyakit teh hiji bor teh all in. Anjing, bor baheula. Aduh, Kumaha make nanti mode ya. Nah, ieu teh ditanceban kan ka dieu. Heeh. Ieu teh matana pasangkeun. Dina geus goplak ieu teh. Jadi pas diteken teh luhur ka handap gitu. Berapa nu di kieu tah? Anu di ka handap Pas ngompa, pas ngompa. make ketamangan nih dia. Tah baheula mah menyekel sarang kate kan gitu hanapan kieu anjing. Terus ka dia nembus anjing. Penyakit aya tembus ka dia. Make bor teh sabaraha rupa urang. Lamun leutik mah mangku ieu alus mah. Kuruji sepeda. Lamun nu lembut pisan mada jang yeun. Yang paku eta. Titik-titik laletik gitu. Anda mau di pakuan gitu. Tah eta mah urang masuk ku payung. Dan payung. Tihang payung. Eta kaya payung butut teh ditu aing meureun. Bor teh baheula teh anu jiga letter teh geuning kieu nyekel teh aya. Aya. Bodag. Terus nu di kieu tah. Terus anu di kieu. Terus anu di kieu ya ajaran teh. Sakur sakitu ya mah karek.